Assalamualaikum, sampurasun, urang wawanohan yuk. Pasta Ibu Kinang Kustinawati. Ibu ngajar bahasa Sunda di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lojang tepang sareng Ibu. Dinten ieu urang bade ngabahas ngeunaan paguneman. Naon ari paguneman teh? Urang cobi guar. Paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih nu boga tujuan pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, kahayang, luyu jeung tujuan nu dicaritakeunana. Basa nu digunakeunna gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Upama ngobrol jeung babaturan atawa jalma anu geus akrab biasana make bahasa loma atawa anu resmi. Nah, nalika ngobrol jeung jalma anu karek anyar panggih atawa saluhureun atanapi dina suasana anu resmi biasana make ragam basa hormat. Dina paguneman oge aya unsur-unsurna. Anu kahiji aya panyatur atawa nu nyaritana. Nu kadua aya batur nyarita. Nu katilu aya jejerna atawa topikna. Dina karya sastra atawa drama paguneman teh aya sababa aya nu disebut monolog, dialog, prolog, sareng epilog. Bu, bade dijelaskeun hiji-hiji. Naon ari monolog? Monolog teh paguneman anu ditepikeun ku saurang palaku. Ari dialog nyaeta paguneman nu ditepikeun leuwih ti saurang palaku. Prolog paguneman nu ditepikeun di bagian bubuka. Epilog paguneman nu ditepikeun di akhir carita. Salajengna kana papasingan paguneman. Aya dua rupa paguneman. Paguneman resmi jeung paguneman teresmi. Paguneman resmi contona saperti paguneman dina sawala, diskusi, rapat. Nah, ari paguneman teresmi contona saperti hidep ngawangkong atawa ngobrol sareng rerencangan atawa sareng sepuh hidep. Ciri paguneman anu hade. Nu kahiji, kudu aya pagunemanana. Anu kadua, palakuna leuwih ti saurang. Nu katilu, make kalimah langsung. Anu kaopat, dina maca paguneman kudu hade lentongna. Kalima, pasemon anu daria. Kagenep, lapal anu jelas. Katujuh, volume sora kudu bedas. Salajengna ieu aya contoh paguneman antara Reksa jeung Nura. Regepkeun nya. Assalamualaikum, sampurasun. Dina danget ieu abdi nyuhunkeun widi kanggo wawanohan nepangkeun wasta abdi Reksa Priyatna kelas 7A. Waalaikumsalam. Rampes nepangkeun abdi Nura Ratna Jelita sami kelas 7A. Hayu atuh urang sareng ka kelas. Tuh, tos bel ning. Muhun ning. Hayu atuh kabujeng aya guru keh. Salajengna ieu contoh anu kadua. Halo, assalamualaikum. Dupi tiasa nyereo sareng Dira. Halo, waalaikumsalam. Muhun mangga, ieu abdi Dira. Dupi ieu sareng saha? Ieu Sintara. Enjing teh jantena bade kerja kelompok di bumi saha? Enten tak di bumina Kamila ning anu di Lebak. Oh, muhun atuh. Tong hilap sampel abdi nyara. Muhun. Mun kitu atau sula nyara. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Mangga, salam sulna. Waalaikumsalam. Terus dijelaskeun ngeunaan paguneman, ayeuna urang lebet kana pancen. Ieu pituduh ngerjakeun pancena. Engke tuliskeun soal jeung jawabanna dina buku catatan hidup. Kanggo penilaian tugas, mangga upami tos beres fotokeun pancena, kirim kana WA ibunya. Terasna, pikeun bukti hidup tos ngalaksanakeun pengajaran daring mapel basa Sunda di bumi, salian ngisi absen engke na Google Form, mangga komentaran oge ieu video. Ku cara tuliskeun nami hidup, kelas, jeung kecap hadir. Nah, ieu contona tulis dina komentar na YouTube ya. Nuhun kana perhatosanana, hapunten bi aya kelapatan. Wassalamualaikum. Tong hilap. Like jeung subscribe-nya. Sampurasun.